Summa yukom miju tuluy ngarames-rames itu si rajul. Sadyaiha kana dua susuna itu si mar'ah. Ala Sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Ijar halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu adiyatul harsi. Ari ieu rek netelakeun pirang-pirang doana wik-wik. Doa wik-wik teh. Qala ngadawu sa ta'ala Allah ta'ala wa qaddimu li anfusikum al ayah. Wa qaddimu jeung kudu migawe alus aranjeun kabeh li anfusikum ka pirang-pirang diri aranjeun kabeh. Aya qaddimu tegas nama kudu ngaheulakeun anjeun kabeh mak kana perkara. Maksudna perkara kalusan. Yudharu anu bisa jadi tabungan lakum pikeun anjeun kabeh minasawabi tina pirang-pirang ganjaran katasmiati sapertikeun maca bismillah indal jimai dina nalika kebon. Wa talabal waladi jeung deui kana nyuprihna budak. Ruwiyah diriwayatkeun anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yen sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi. Man arisaning jalma qala eta ngucap itu si man bismillahi kana lapat bismillahi indal jimai dina nalika ngepon. Paata tuluy ngalahirkeun kuloy lahirhu ka itu si man sawaladun hiji budak. Palahu mangka eta tetap misti ka itu si iman teh hasanatun ari pirang-pirang kalusan biadadi anpasi dalikal waladi kalawan bing bilangan pirang-pirang napasna itu budak wa adadi akbihi jeung bing bilangan turunan napasna itu walad ilayo mil kiamati nepikeun ka poe kiamat. Amun urang nyan budak dimimitian laku bismillah. Oh siap. Engke sakur-sakur napasna eta budak teh jadi kealusan jang bapana. Ya. Digenjot, Pak. Pak itu sange i. Lain padanya kana genjot. Wa qala jeung parantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rukum ari pang alus-alusna anjeun kabeh teh ya rukum eta jalma anu migawe alus aranjeun kabeh linisa ihim ka pirang-pirang awewena itu jalma-jalma atawa nu kabeh al hadis. Au kama atawa sapertikeun perkara qala anu ngadawuh kana itu mak wali ba'dihim jeung pikeun sapalina para ulama pihak dina itu naon. Pihak dina itu adiyatul harsi doa tartiba ajibin kana katartiban anu kagum wa wa jeung ari itu adiyatul harsi teh anna rajula eta yen sanyana lalaki ida aroda di mana-mana ngamaksud itu si rajul ayu jama'a kana yen ngajima itu si rajul jauh jatahu ka pamajikanna itu si rajul yang bagi tamisti naon ayakula yang ngucap itu si rajul awalan dina mimitina assalamualaikum ya babar rahmah kana lapan assalamualaikum ya babar rahmah. Patakulu teras ngajawab itu si imro'ah patakulu teras ngajawab saja jatuh pamajikana itu si rajul mujibatan kalawan ngajawab lahu pikeun itu si rajul waalaikumsalam ya sayyidal amin. Payahudu maka nyokot itu si rajul yadaiha kana dua leungeunna itu imro'ah wa yaqulu jeung ngucap itu si rajul raditu billahi robba kana lapan raditu billahi robba ngakaleungeun teh summa yukom miju tuluy ngarames-rames itu si rajul sadyaiha kana dua susuna itu si mar'ah.
itu si rajul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bari dirameseun maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Geus di maduan dijilat. Di maduan. Rasa melon mah eta. Summa yuqabilu tuluy nyium itu si rajul nasiyataha kana tarangna itu imro'ah. Qailan barianan anu ngucap ya latifun Allahu nurun ala nuri sahidan nur ala man yasha. Wah. Mang irin nyambung euy. Summa ba'da dalika tuluy dina sabadana itu madkur yumilu tah ngamiringkeun itu si rajul ra'saha kana sirahna itu imro'ah ila janibil aisari kana gigir anu kenca. Wa yaqulu jeung ngucap itu si rajul pisam'ikallahu samiun kana lapan nu bieu. Muqabilan barianan nyium wa nafihon jeung barianan niup adnaha kana cepilna itu imro'ah al yamini anu katuhu. Wah dilihat aku lah tuh cepil memek. Es krim ternyata. Nafhon kalawan tiupan yasiron anu meusan. Jadi bari ditiupkeun. Lain ditiup dijilat. Allahu samiun. Ulah tarik teuing. Allahu samiun. Dikenyot seutik, Pak. Si bonge. Sumayu milu tuluy nyondongkeun atawa ngamiringkeun itu si rajul ra'sa kana sirahna itu imro'ah imalatan barianan anu ngamiringkeun kadalika eta nya kitu deui. Awewe sarua awewe. Sumayu qabilu tuluy deui dicium. Tuluy nyium itu si rajul ainaiha kana dua panona itu si mar'ah al yumna anu katuhu pal yusra tuluy anu kenca qailan barianan ngucap Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Miskinun. Summa yuqabilu tuluy nyium itu si jalma hodjaha kana hoddaiha kana dua pipina itu si mar'ah al yumna anu katuhu pal yusra tuluy nyium kanu kenca cipika-cipiki yaqulu anu ngucap itu si rajul ya karimu ya rahmanu ya rahimu ya Allah. Sumayu kabilu tuluy nyium itu si rajul anpaha kana irungna itu si mar'ah. Disangkate madu aja kalau anak cacing hijau. Qailan barianan ngucap inda dalika dina nalika itu nyium parauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Cium langsung irungna. Kumaha lamun pamajikan urang eueuh irungan. Cium dina tempat irungna, cium. Kumaha lamun keur sales mah alusna mah sedot jeung lehona. Sakecrot leho anu di Irungna boneka. Wae, anu kan apa wa? aduh. Pedo. Pakai TP di balado wa. Tapi balado pakai sasano wa. Sumayu qabilu tuluy nyium itu si rajul kapaha kana tak-takna itu si mar'ah wa yaqulu jeung ngucap itu si rajul ya rahmanud dunya ya rahimal akhirah tak-takna dicium tah. Gitu. Kekelekna. Sumayu qabilu tuluy nyium itu si rajul rukbataha kana beutungna kana beuheungna itu si mar'ah wa yaqulu jeung ngucap itu si rajul Allahu nurus samawati wal ard beuheungna dicipok. Iya. Dicipok. Lamun cek orang Jakarta mah naon disebut? Cik. Dicupang. Iya, Dicupang. Lodok soam eta. Lodok soam. Biasa, Sumayu qabilu tuluy nyiumkeun itu si rajul daknaha kana gadona itu si mar'ah. Kumaha mun gadona tilu kali nyium. Wa yaqulu jeung ngucap itu si rajul nuru habibil imani min ibadika sholihin. Aya sairan di abi. Sairan oke, Mang Idoy. Aduh nyai ulah ruas. Beda segede udah cowok. Kita sairan lagi sairan. Kita sopan.
Sumayu qabilu tuluy nyium itu si rajul rohataiha kana dua dampal leungeunna itu si mar'ah al-yumna anu katuhu pal yusra tuluy kanu kenca qailan barianan ngucap inda dalika dina nalika nyium teh makadzabal fuadu maroa yum Sumayu qabila tuluy nyium itu si rajul makana perkara baina sadyaiha anu tetap di antara dua susuna itu si mar'ah. Jadi ya mah ya mahnya sebelum dikenyot nih mah dicium heula. Nyot di Dikir pakai petian susu. nyot dikenyot. Wa yaqulu jang ngucap itu si rajul wa alqaitu alaika mahabbatan minni kana lapad nu bieu. Sumayu qabilu tuluy nyium itu si rajul sadraha kana dadana itu si mar'ah al yusra anu belah kenca bihadain kalawan anu malebahan kolbaha kana hatena itu si imro'ah wa yaqulu jeung ngucap itu si rajul ya hayyu ya qayyum kana lapad ya hayyu ya qayyum summa yujami'a tuluy ngajima itu si rajul nepi ka bucat intaha. Amah yang diterangkan ya teh. Bayani asrari khalqatil abkari dina ieu bab rek netelakeun pirang-pirang rahasia diciptakana parawan. Qala ngadausa alul firasati ahli firasat. Ali Eros. Wal habaru jeung deui beja bin nisai kalawan pirang-pirang awewe. Tidak kana di mana-mana bukti naon pamul mar'ati bahamna awewe wasian eta anu jebeu kana tabukti naon parjuha parjina itu si imro'ah teh wasian eta anu jebeu. Untung santriat malah ke cadarnya. Coba kamu teh make cadar, katingali. Wah, si eta mah oh jebeu. Memek nable. Oh, gitu. Memek na ya jawera. Oh, bongosnya jangan beli sanosok. Ida kana di mana-mana bukti itu pamul mar'ah teh sogiron eta anu leutik. Kana tabukti naon parjuha mesmeuna itu mar'ah sogiron eta anu leutik. Sogiron eta anu leutik doi kontur anu sempit. Tah, matak anu kanyuta leutik neangan teh anu beureurna anu leutik. Geus sempit. Bisi santriat terpercaya akurkeun sarana. Woi doi. Hanas beli obatnya. Kala ngadau kinadi min bahril tawili tina bahar tawil. Ida doko di mana-mana rupak atawa leutik. Naon pamul bikri bahamna parawan doko tah rupak naon parjuha mesmeuna itu bikrun. Wakana jeung bukti lipa miha eta tetap pikeun bahamna itu bikrun. Naon si arun. Naon si arun gambaran li parjiha pikeun parjina itu bikrun. Jadi lamun hayang nyaho parjina parawan tingali we biwirna. Kumaha lamun imah parawan teh biwiran? Berarti eueuh gitu banyak. Pak bibir dong, pak bibir. Wain kan ajeng lamun bukti naon sapataha biwir duana itu imro'ah goli dotaini eta anu kandel duanana. Oh, kandel biwirna. Kana tah bukti naon saproha pirang-pirang biwir parjina itu si mar'ah goli doeni eta anu kandel duanana. Mun biwirna jeding berarti bobogaana ge jeding. Nyot dikenyot. Wa in kana tajeng lamun bukti. Tah kadinya teh. Oh, ciga itu teh lawan. Itu sapataeh teh
Roki kota ini eta anu ipis dua nana kana tahbur burti kah bucat hah menengahnya berarti sarua Celia Sami. kana tahbukti itu parji nate Roki koeni eta anu ipis dua nana jadi bibirna ipis parji nage ipis bios darawasnya wa in kanat jeung lamun bukti asupla anu handapna Roki kotan eta anu ipis jadi bibir luhur bibir hanapan bibir luhur bibir hanap lima bibir hanapna anu ipis teh kana tah bukti naon parjuha mesmeuna itu mar'ah teh sogiron eta anu leutik Muhammad bios darawas wa in kana jeung lamun bukti naon pamul mar'ati bahamna awewe sadidal hamroti eta anu banget beureum aya nu beureum aya nu hideung aya nu hejo aya nu kone lamun beureum mah kana tah bukti naon parjuha parjina itu imra'ah teh jafan eta anu garing anir rutu bati tina babaseuh mesmeo garing berarti kudu neangan nu hideung bieu teh anu tukang udud memek garing jangan stres wa in kanat jeung lamun bukti itu si mar'ah teh hadba al anfi eta anu mancung irungna nah wa pahia mangkari itu si mar'ah teh qalilatun eta anu saeutik naon al gordu kahayangna pin nikahi dina nikah berarti kudu pesek kudu neangan kanu pesek bagian mah ayeuna nu mancung mah teu bagian jika abi biasa abi mah kalem gitu biasa we kalem abis mah poe eta sampai ke tempat-tempat nama saya nu mancung teh we nu mancung teh tah mata kedaekeun we tinggal lima diajak ka itu Sok sekali bacot. cueknya cuek wa in kana jeung lamun bukti naon mah perkara roaha anu aya dina tukangeuna itu si mar'ah teh hasanan eta alus fa innaha mangkasanya nyana itu si mar'ah teh sadidar roko rugbati eta anu bangetna mikah hayang atawa mikaresep pinikahi dina nikah wa in kana jeung lamun bukti itu si mar'ah teh tawila tadakni eta anu panjang gadona tah sok aya nu panjang gadona teh Aya sukayuannya ya, Wak. painaha mangkasa nyana itu si mar'ah teh Fatihatul parji eta anu muka parjina aya santri teh salah saji santri panjang gadona teh memek darah oh selentingan qalilatun tur anu saeutik naon asyaru baokna jadi itu kudu disuai-suaikeun ya wa in kana jeung lamun bukti itu si mar'ah teh sogi rotal hajibi eta anu leutik halisna nah leutik halisna teh mancrit halisan painaha mangkasanya itu si mar'ah teh gomidotul parji eta anu jero mesmeuna tah anu bobogaan panjang neangan anu awewe teh nu halisna nu ipis lain sapat kalian lain wah eta memek anu sumur euy me sapat wah kada yang lain setik deui Aing mah bacot wae cungur wa in kana jeung lamun kabuktian itu si mar'ah teh kabiratal wajhi eta anu gede beungeutna rubak beungeutna teh baridatu dopa iritur anu kandel pirang-pirang gelung buukna dalak ta nuduhkeun naon dari ka itu madkur teh ala sogiril aji jati kana leutikna bujur biasana anu gede beungeut mah leutik bujurna tapi wa kabirul parji jeung gede parjina wadai kuhu tah jeung deui rupekna itu parji memang bujur mah abi teh eleh tapi punten bujur leutik ieu mah badag
bari jeung sempit. Asup 2 kanyot euy. Wa ida kasurojang di mana-mana loba naon samudohiri. Naon samudohiri kodamiha gaji luar sukuna itu si mar'ah. Jadi bitisna baradag loba gajihan montok. Wa badanu hajang badana itu si mar'ah loba gajihan. Ya, gaji. Adi adoma tah gede naon parjuha parjina itu si mar'ah. Aduh, euy. Apa lain mah euy. Wakanat jang bukti itu imro'ah teh mah tu batan eta anu geus dilamar inda jaujiha munggu salakina itu si imro'ah. Oh, jadi awewe nu gede cenah anu loba gajihan dina sukuna jeung dina badana teh hiji di antawisna gede parjina kadua eta awewe teh geus dilamar. Can. Oncan. Wa ida kanat jeung di mana-mana bukti itu si mar'ah teh nah ti atas sakoeni eta anu ngajendol 2 bitisna. Oh keker pisul mati dina teasna pa innaha mangka sanyanyana itu imro'ah teh sadi datul sahwati eta anu kuat sahwatna. La sabaro anu teu aya kasabaran laha pikeun itu imro'ah anil jima'i tina wik-wik. Orang Lampung. Sangean nya orang tahu nya. Si Amel bitis teh ngajarin nya. Si Amel nih. Si Amel. Palingan si Dede euy manu. Nuhun ya Allah. Lain kana jeung lamun kabuktian naon ainuha panona itu si mar'ah teh kahilati kabiratin eta anu disifat ku gede. Jadi sifat nanti baradag gitu dicelak. Fa innaha mangka sanyana itu imro'ah teh ya dulu eta nuduhkeun ala doikir rahmi kana rupekna rahim. Wa ta'iril aji jati jeung deui leutikna bujur. Nah, Ma'a admil kapi sarta anu gede tak-takna. Jadi bisaan tukang nanggung gitu. Ya dolani anu nuduhkan dua nana ala admil parji kana gedena parji. lain asal nu pegangan ieu teh. Kayak anu pegang mah dihareup. Nafsiyatun wallahu alam.